Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Markus. Yesus angkat deui ti eta tempat ka daerah Yudea, mentasan walungan Yordan. Di dinya ge dirubung-rubung deui ku jalma rea, sarta saperti biasana anjeunna terus maparin piwulang. Urang Parisi ge aya nu daratang, niatna rek ngadoja ka anjeunna. Kumaha hukum agama urang ngidina lalaki nyerahkeun pamajikanana? Maranehna nyual. Ku Yesus diwaler ku soal deui. Parentah Musa kaaranjeun kumaha? Jawabna. Musa ngidina lalaki nyerahkeun pamajikan, asal mere surat talak. Saur Yesus. Musa pangayakeun aturan kitu ka aranjeun teh lantaran aranjeun hese pisan diajar. Sabab dina zaman mimiti mah, nyaeta waktu Allah ngajadikeun manusa, ku kitab suci disebutkeun yen, Allah ngadamel manusa teh lalaki jeung awewe. Ku hal eta, lalaki bakal ninggalkeun indung bapana, tuluy ngahiji jeung pamajikanana sarta duanana jadi satunggal. Ku sabab kitu, duanana geus lain dua deui, tapi hiji. Kulantaran kitu anu geus dihijikeun ku Allah, teu meunang dipisahkeun ku manusa. Sanggeus araya di imah, hal eta ku murid-murid ditanyakeun ka anjeunna. Ari saurna, lalaki anu nyerahkeun pamajikanana tuluy kawin deui ka awewe sejen, eta lalaki teh ngaranyet ti pamajikanana. Kitu keneh awewe anu ninggalkeun salakina, tuluy kawin ka lalaki sejen, eta awewe teh ngaranyet ti salakina. Aya nu marawa barudak leutik ka Yesus, sina ditumpangan panangan ku anjeunna, tapi ku murid-murid dicarekan. Kauninga ku Yesus, seug murid-murid teh diseusel, sarta saurna deui. Ingkeun eta barudak teh sina ka kami, ulah dipegatan. Sabab karajaan Allah teh nyapikeun jelma-jelma anu hatena saperti hate ieu barudak. Inget, jelema anu henteu narima kana karajaan Allah saperti budak leutik, moal bisa asup ka eta karajaan. Geus kitu eta barudak teh dirangkulan, ditumpangan panangan, diberkahan. Barang Yesus rek angkat neruskeun perjalanan, aya nu lumpat nyampeurkeun terus deku di payuneunana. Paguru nu sae, carekna, kedah kumaha lampah abdi supados kenging hirup langgeng? Waler Yesus, kunaon kami disebut hade? Jelema mah tayanu hade ngan Allah bae. Hidep tangtu nyaho parentah-parentah anu kieu. Ulah maehan, ulah ngaranyed, ulah maling, ulah jadi saksi bohong, ulah nipu, sing hormat ka indung bapa. Paguru, jawabna. Eta ku abdi parantos dilakonan ti aalit. Eta jelma ku Yesus dipeleng, bangun nyaah. Tinggal sarupa deui, saurna. Jualan kabeh babandaan hidep, duitna serenkeun ka kaum miskin, supaya hidep beunghar di sawarga. Geus kitu kadieu, tuturkeun kami. Diwalar kitu teh beungeut namani alum, terus undur bangun nalangsa, kawantu kacida beungharna. Yesus neuteup ka murid-murid tuluy sasauran. Hese naker jelema beunghar mah asup ka karajaan Allah teh. Murid-murid ting rarenjag. Tapi Yesus sasauran deui. Barudak, kacida hesena asup ka karajaan Allah teh. Leuwih hese jelema beunghar asup ka karajaan Allah, tibatan onta moncor kana liang jarum. Murid-murid beuki arolohok tuluy patanya-tanya.
Lamun kitu saha nu bisa salamet? Ku Yesus ditetep kabeh. Memang, soal eta pikeun jelema mah mustahil. Tapi di Allah mah henteu. Allah mah sagala rupa ge iasa. Pak Guru, ceuk Petrus, abdi-abdi parantos ngantunkeun sagala rupi, teras ngiring ka Bapa. Bener, walerna. Jeung saha-saha anu ikhlas ninggalkeun rumah tanggana, atawa ninggalkeun dulurna nu lalaki, nu awewe, atawa ninggalkeun indung atawa bapa, atawa anak, atawa pakaya lantaran berat ka kami, jeung karena Injil kasalametan ti Allah, dina zaman ieu bakal menang gantina leuwih loba. Manehna bakal narima 100 kalieun. Imah, dulur lalaki, dulur awewe, indung, anak, pakaya, nya kitu deui panganiayaan. Sarta dina zaman nu bakal datang, bakal narima hirup anu langgeng. Tapi tinu ayeuna geus ti hareula, loba nu bakal jadi pandeuri. Sabalikna, anu ayeuna ti pandeuri, loba nu bakal jadi pangheulana. Yesus jeung murid-muridna keur di jalan ka Yerusalem. Yesus angkatna hareupeun murid-murid anu keur pinuh ku kahariwang. Kitu deui sakur anu naluturkeun di tukang oge, kabeh ngarasa risih. Yesus nyaur 12 muridna sina dareukeut, tuluy nyarioskeun hal anu bakal kasorang ku anjeunna. Darengekeun, saurna. Urang ayeuna rek ka Yerusalem. Di ditu Putra Manusa teh bakal diserenkeun ka imam-imam kapala jeung ka guru-guru agama. Ku maranehna bakal diterapan hukum pati, tuluy diserenkeun ka bangsa nu lain Yahudi. Ku eta bangsa bakal dipoyok, diciduhan, dirangket, akhirna dipaehan. Tapi sanggeus 3 poe bakal hirup deui. Geus kitu Yakobus jeung Yohanes anak Sebedeus ngadeuketan ka anjeunna tuluy mihatur, "Pak Guru, abdi gaduh panuhun." "Naon?" Yesus mariksa. "Tembalna. Upami Bapa parantos linggih dina tahta karajaan Bapa anu mulia, abdi duaan nyuhunkeun tempat gedengeun Bapa, tengeneun sareng kiwaeun." Walerna, maraneh teu nyaho kanu dipenta. Sanggup maraneh nginum lumur eusi kasangsaraan anu rek diinum ku kami? Sanggup dibaptis ku baptisan anu rek dilakonan ku kami? Jawabna, sanggem. Saur Yesus, memang maraneh ge bakal nginum eusi lumur anu ku kami kudu diinum, jeung bakal dibaptis ku baptisan anu ku kami kudu dilakonan. Tapi kami henteu wenang nangtukeun anu kudu diuk dikenca katuhun kami. Eta tempat disadiakeunana ku Allah, pikeun jelma-jelma anu geus dikeresakeun ku mantena. Murid-murid sejen ngadarenge eta pamenta teh arambekeun ka Yakobus jeung Yohanes. Kusabab kitu Yesus ngalahir ka Sarerea. Maraneh nyaho, bangsa anu teu wawuh ka Allah mah nu jadi pamarentahna sawenang-wenang, nu jara dipamingpin-pamingpina sakama-kama karahayatna teh. Maraneh mah ulah kitu. Lamun hayang jadi nu punjul, kudu daek ngawula kanu sejen. Lamun hayang jadi nomor hiji, kudu ngawula kanu rea. Putra Manusa oge kadunya teh lain hayang dikawulaan, malah rek ngawulaan jeung ngorbankeun nyawana supaya loba jelema anu salamet. Sanggeus nepi ka Yerikho, sarta barang Yesus jeung murid-murid kitu deui jalma loba kaluar ti eta kota, aya nu lolong keur diuk baramaen sisi jalan, ngaranna Bartimeus anak Timeus. Sanggeus nyahoeun yen aya Yesus urang Nasaret, tuluy bae gegerewan. Pokna, "Yesus, putra Daud, sing hawatos ka abdi." Ku jalma rea disentak di titah jempe, tapi kalah ka beuki bedas.
putra Daud, sing hawatos ka abdi. Yesus liren sarta ngalahir. Calukan ka dieu. Tuluy eta nulolong teh dicalukan. Ceuk nunareangna. Sing senang, maneh disaur ku anjeuna. Bartimeus ngalungkeun jubahna, jung nangtung tuluy nyamperkeun ka Yesus. Yesus mariksa, hayang dikumahakeun ku kami teh? Pak Guru, jawabna. Abdi hoyong tiasa deui ningal. Heug, cager. Sabab maneh percaya ka kami, saurna. Dadak sakala manehna bisa nenjo, tuluy milu ngiring anjeuna. Sakitu dawuhan Gusti Allah.